Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah palawargi sadayana tiasa tembang dangu sareng emang di Jomantara ngalangkungan YouTube na Yadi channel dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Lalakon anu nuju di Padar teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna diserat ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana mudah-mudahan ku ngalangkunganna ieu acara dongeng urang tiasa metik sasieun sabeunyeun canak nu saena kantunkeun nu awona kangge piconteun urang. Atuh saterasna ieu dongeng teh mudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah, sing janten landong kanu nuju teu damang, sing janten naon nambih imun kangge anu nuju teu damang. Mudah-mudahan we anu nuju teu damang sing enggal diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala didamangkeun deui sabihara-bihari. Atuh anu sarehat oge sing disarehatkeun saterasna wae, sing disehatkeun lahir sinareng batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kumaha saterasna ieu lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Prung geura mararanco kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Anca anu katuna teh dugi ka Anggi omat musuh anu geus menta dihampura mah ulah dibinasa. Hah? Teu meunang dibinasa? Memang saur Aki Musani musuh geus menta hampun mah teu meunang dibinasa. Tapi si Jaka mah lain deui. Lamun teu meunang dibinasa tangtu manehna kudu dirangkepkeun jeung Nyi Tarsiah. Memang ieu teh pamentana Nyi Tarsiah anu tajainya jeung kahayang hatena. Miharep ka si Jaka soteh lantaran butuh ku bapa pikeun anak nu keur dikandungna. Sanajan anu sabenerna mah manehna miharep ka diri aing, tapi manehna nolak ka aing lantaran butuh sosok bapa pikeun anakna. Lamun si Jaka gesah ti dunya tangtu manehna moal nanduk ka aing. Kadar eta anakna butuh bapa, aing oge sanggup ari kudu jadi bapana mah. Garentes hate Andi bari ngaheumbatkeun deui haur konengna, tapi waktu rek sabak-bakkeun ngadadak manehna ngangeureunkeun deui haur konengna. Sabab kadenge deui omongan Aki Musani anu anyar pisan katampa ku manehna. Lamun aing nepi ka ngabinasa si Jaka, ngandung harti aing teu ngabogaan sifat natikoh. Aduh, tangtu aing teu beda ti sato. Duh, hapunten abdi Aki. Andi jumerit dina hatena bari panonna peureum satekah polah ngalawan nafsuna pikeun ngabinasa karna alias si Jaka lara. Dan tapara deui pes wae haur konengna dibebaskeun kana lebah tonggongna.
Ampun Andi, ampun, aduh, karena pok deui ngalengis menta dihampura. Hade jaka ku kaula dihampura, tapi Andika kudu daek tanggung jawab karena naon anu geus ku Andika lakukeun ka Nyi Tarsiah deuleu. Andi nembal satengah nyentak. Mangga Andi, mangga, asal kaula ulah dibinasa Andi. Karena nyanggupan lantaran cek pamikirna lamun manehna nolak, geus tangtu Andi moal mere kesempatan hirup deui. Geus kitu mah Andi geuwat nyamperkeun kaki Odih, maksudna rek bebejayan moal jadi ngendong lantaran si Jakalara rek dibawa ka lembur hujung peuting eta keneh. Puguh we Ki Odih teh ngarasa hanjelu, tapi manehna bisa maklum karena alasan Andi antukna manehna ngidinan. Nya geus kitu mah bral wae arinit ninggalkeun jangkurang bari ngagondeng karna lempang mapai jalan nungan saukur dicaangan ku cahaya bentang sarta bulan sapasi anu cukup teu matak ti tatarajong. Palawargi sadayana nedunana mah memang nya karena teh teu jalir kana kasanggupanana. Sanggeus 2 poe aya di lembur hujung plung wae karena teh dikawinkeun ka Nyi Tarsiah. Malah Andi oge nyaksian lantaran manehna ngarasa hariwang sok sieun karena kabur dina waktuna. Kawin dilaksanakeun kalawan rencepan ngan saukur tatangga anu dareukeut wae anu di barejaan. Sakitu oge geus cukup pikeun nganyahokeun yen Nyi Tarsiah bener-bener geus boga salaki. Tapi nya eta ayana karena di lembur hujung teh ngan ukur sakana samingguna. Poe kadalapan mah karena teles bae ngiles ti imah Nyi Tarsiah. Paribasa leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Sasatna mah manehna teh indit teu karana pamit, lunta teu karana bebeja. Cohagna mah kabur tinu jadi pamajikan, puguh daek kawin oge ku kapaksa. Dumeh sieun ditandasa ku Andi. Tumerapna ka Nyi Tarsiah lain wae mangrupa tenggelan batin anu kacida hebatna. Manehna ngarepkeun karena teh lantaran ngingetkeun anu keur dikandungna, di mana orok di mana brol aya nu ngabagayakeun ku bapana pribadi. Atuh dina jaga geus gede budak teh moal tatanya nu jadi bapa da puguh salilana katingguan. Tapi ayeuna bet kieu kabuktianana nu pikeun Nyi Tarsiah mah kalahkah nambahan kasedih kapeurih. Lantaran ayeuna mah tetela petalakuna si Jakalara teh teu beda jeung Bang Bara. Manehna diseusup mangsana keur seger ngandung madu mamanis, geus layu mah dipikeun teu beda jeung miceun runtah kajarian. Ngan anu jadi tenang teh pedah we ayeuna mah geus kasaksian ku tatangga yen manehna boga anak teh ku ngaliwatan usikum kabale nyungcung. Teu hariwang lamun disebut ngandung anak teu bapaan. Tapi sanajan kitu tetep we hatena mah sedih peurih lir ibarat digerihan. Jajantung asa didudutan kabina-bina kanya nyerian kuno jadi salaki. Borot tadi mah diharapkeun teh sanajan bener ka manehna teu misuka atuh nyaah-nyaah kanu jadi anak. Komo bari jeung getol ngolotkeun mah sangkan engke budakna teu lempoy babarian labuh ameh cangkar. Nya pohara palawargi eta mah karangan nu ngadongengna suka mana karep ya. Make aya istilah ngolotkeun sagala. Cindek namah daik nungguan nepi ka orok nagubrag ka alam dunya. Ku kitu namah Nyi Tarsiah teh geus taya halodo panyadapan deui.
Berang petingan sumegruk nalangsa jeung cerikan nasib dirina anu sanyatana mah ieu teh lain kahayangna sorangan. Tapi samata-matakeun aku pamaksa nu jadi bapana nyaeta Ki Jantra nalika masih keneh jadi anak buahna si Jakalara. Pamustunganana kalawan teu kanyahoan ku sapangeus si imah karales bae nyetar siah teh kabur ti imahna. Atuh lain deui bungbangna Ki Jantra dibantuan ku Andi maluruh ka ditu ka dieu. Kaler kidul ngulon ngetan teu sirikna mebes disungsi. Nya teu sirikna mebes disungsi, tapi luput nu nyetar siah teh teu kapanggih malah teu kasusud tapak-tapakna acan. Mang mah curiga diampihan ku Mang Aep jiga nama kasubang ieu teh. Mang Aep diampihan nyetar siah. Aduh, poharanya palawargi. Geus disungsi ka imah Adria dumeh manehna teh kawawuhan Andi. Weleh teu kapanggih. Malahan waktu nepungan Adria teh Andi kalahkah di wawadian. Majar teh kade cenah ulah balangah. Sing caring cing pageh kancing saringset pageh iket. Lantaran Husein teh ayeuna sasatna ngakalakeun dumeh eta nyi euis katinggalina teh siga nu teu pati madep kanu jadi salaki. Anu cek Husein mah cenah nyi euis teh tangtu diheureuyan ku Andi. Astagfirullah, nya bener netorogan si Husein teh paya. Tapi teu naon-naon paya, tangtu manehna teh ku abdi bakal disinghareupan secara lalaki. Andi nyaritana rada heuras, ku kitu nama Andi teh ngarasa katurug katutuh, geus puguh bebenena direbut, ayeuna ngadon dituduh nu lain-lain. Namung jangan ni, manehna teh ayeuna boga anelan nyaeta guruna si Jalal jeung si Bada. Teu naon-naon paya, ari nyata-nyata mah manehna miharep sarta mikabutuh nyawana si Andi. Bau ku abdi moal dipake ngejat sanajan satunjang beas. Andi ayeuna mah nyaritana bari samunyeuna, keur mah manehna keur meujeuhna bingung balas mikiran nu leungit. Hayoh deui ayeuna ngadon meunang nu nepi nu teu pikangeunahkeun. Nyamuna sabah wae lamun getihna langsung naik ka luhur. Tapi kituna teh teu lila gancang wae manehna meper hate ku cara maca istighfar sababaraha kali. Palawargi sadayana Andi teu lila di Cipancarna teh. Sanggeus nepungan kisah hudi katut beunah. Manehna balik deui ka hujung bari mawa kabingung anu pohara. Pikiranana museur ka nyetar siahnya kudu ka mana neanganana. Bari lempang teh teu weleh ngaharuk tungkul pikiranana kumalayang teu paruguh. Cacakan lamun teu dibarengan ku Ki Jantra mah geus tangtu Andi teh bakal tigurawes kana gawir. Keur mah kaayaan poek katurug lempangna teh estuning teu malire deui kana tincakeun. Palawargi sadayana cag heula urang tunda lalampahan Andi. Ayeuna urang caritakeun kumaha kaayaan karna sabelecetna ti lemur hujung teh biur wae ka Gajah Ngambung. Harijo teh kasampak anak buahna kabeh keur ngariung. Puguh wae pikeun Bahrowi mah lain deui ngarasa reuasna lantaran manehna teh ngarasa boga dosa. Beunang disebutkeun taya pisan kabelana kanu jadi dunungan. Atuh tumarapna kakarna barang ningali Bahrowi ujug-ujug pudig-dig wae nafsuna bijil. Puguh geus diajam ti anggalna teu antap parah dengan habak-habak wae Bahrowi teh dihujanan ku panyiksa sarta saeutik oge teu dibere ampun. Sanajan geus aduh-aduhan minta ampun sarta totobatan teh terus dihanca, digebot sarta dijejekan, geus puguh ditampilingan mah matak paur nu ngadengekeun. Nu saterusna Bahrowi teh diluluh teu beda anu keur ngaluluh taneuh keur bahan kenteng. Anu pamustunganana mah cedak wae Bahrowi teh dibabuk ku teungeulan ujungan nu tumarapna ka Bahrowi ukur bisang gurang gerung sarta satuluy namah manehna ngajahjer teu eling-eling.
Beres ngaluluh Bahrowi karena ngareret ka Sudinta jeung Jumanta sarta teu antaparah deui seak gamplang-gamplang nu duaan teh ditampilingan pilih genti. Habak-habak jurus jongjolong notog teh dipake latihan ngahanca gado nu duaan. Jekok bobokongna dijajakan nepi ka antuk namah duanana narangkuban. Sudinta katut Jumanta ukur bisa gegerungan bari sanduk-sanduk menta dihampura. Geus untung teu nepi ka diluluh siga Bahrowi oge lantaran dina pikiran karena wajar lamun Sudinta jeung Jumanta mah kabur oge lantaran tingkat pangabisana jauh handap pisan. Jeung dina kaburna oge pedah ningali Bahrowi nu mangpret ti heula. Ret karena kawigena jeung batur-baturna anu ningali nu keur amuk-amukan teh maranehna bati ngadedempes. Teu beda jeung titinggi digebrigna pasna satekah polah diparegeg. Sok sieun si Jakalara jadi murang maring ka maranehna. Cacakan kuningalina oge geus mata kukurayeun, tapi alusna teh karena teu katutuluyan murang maring kanu sejen. Geus karuhan ningali Bahrowi Sudinta katut Jumanta ngalajaloprak mah manehna geak. Manehna teh gek wae diuk dina batu bari panonna mah buburi lengan. Sakur anu kareret mah kabeh ting puringi sok sieun dipake meupes keuyang. Ingatkeun ku kabehan, sing sabae anu ngabukaan hate kecing, leutik purih, sarta wani-wani ninggalkeun babaturan tanpa izin kaula. Awas ya tangtu moal pina ti kieu. Bisa-bisa hukumanana leuwih ti kieu. Ditudut nyawana oge teu naon deuk. Pokna bari panonna mah tetap muncarang. Anak buahna dipalong hiji-hiji anu tumerapna kabeh ngayak-yak jempling taya nu wani nyoara pangaruh hate nu beuki peot. Poe harita mah kabeh gawena ukur pating laliud tepuguh hate bangreng ku nu jadi gegedugna anu katembongna bakatut haseum. Reup peuting asa beuki teu paruguh ngadon nyaksian Bahrowi anu gegerungan. Ngararasakeun panyiksa urut tadi berang. Sudinta ngarasa tatu urut sabetan bedog ki jantra asa tambahnya nyautan. Ngan Jumanta anu rada meuesan teh tapi ari pamuluna mah nguyung teu beda ti hayam anu kucekak. Caturkeun isukna karena kakara rada sareh malah kawigeuna mah manehna geus daek ngajak nyarita. Atuh pabeberang manehna nyalukan Ardasim sing horeng teh rek ngajakan ka Cisaat. Nyi Enoh geus heubeul teu diteang-teang ku kitu namah karena teh geus ngarasa sono lumayan we jadi ubar kana hatena anu keur karusut. Rek dikeureueuh soteh bane wae Nyi Enoh mah teu ujug-ujug ngaberik si Nyi Tarsiah. Da ari rupana mah memang jauh lamun dibandingkeun jeung Nyi Tarsiah. Tekung si Lila karena jeung Ardasim geus ngageredig muru ka Cisaat. Kabeneranana teh Sukri bebende Nyi Enoh keur megod di Cisaat. Sakitu geus kanyahoan Nyi Enoh nyolowedor oge keukeuh we Sukri teh ngaheroan wae. Ku kitu nama hatena geus murilit pageuh ka Nyi Enoh. Atuh Nyi Enohna sarua deui. Itu ieu dilayanan malah boga rasa bagja dumeh ku itu ku ieu pada misuka. Puguh we Sukri lain deui ti bubur anjatna mireungeus si Jaka datang ka Cisaat. Untung keneh sakitu oge teu nepi ka kanyahoan. Ku kituna bericit bae manehna ngacir bari hatena mah tetep ngait kanu ditinggalkeun. Atuh ka si Jaka lain deui ngageremetna dumeh ngarasa diganggu kanikmatanana. Ari rek ditagenan rumasa manehna teh taya pangabisa kuriak peget dipek-prek ku si Jaka. Ras inget ka Andi. Memang si Jaka kapan keur diteangan. Sebrut wae manehna kapanenjoan tapi hanjakana teh Andi teu kasampak. Ngan dasar kudu kitu kabeneranana teh bet papangih jeung Wijana jeung Widarma anu ngahaja daratang ti Cigasti nu maksudna rek nyamper Andi pikeun neangan si Jakalara. Puguh we barang Wijana ngadenge dongengna Sukri yan si Jakalara keur aya di Cisaat kadua Ardasim
tetalang kedei piur wae Wijana katut Widarma dibarengan ku Sukri Arinit kacisaat. Ngan ari Jo teh karena geus eueuh tapi ceuk Nyi Enoh mah tacan lila baralik deui ka Gajah Ngambung. Ku kituna mah pantes we karena teu terus ngahekok lantaran ku manehna geus kanyahoan yen hancengan teh geus aya nu miheulaan. Lantaran penasaran terus we Wijana jeung Widarma teh ngobrot. Ari Sukri mah teu milu manehna mah ngadon nyirekam di Nyi Enoh nuluykeun deui hanca nu katunda. Bagja si Sukri nya nuluykeun deui hanca Mang Yeng. Hanca naon nya? Pohara nya palawargi. Bener we ari breh teh ditungtung lembur malah mah geus rada jauh ka tembong aya nu keur ngagaredeg karena atuh anu keur jongjon leumpang bari semu rusuh kabeneran ngareret ka tukang. Barang ret mah make ngakebeg sagala sok sieun Andi, tapi sanggeus disidik-sidik ieu mah leungeunna teu buntung. Ngan ari curigana mah aya lantaran jalan ka Gajah Ngambung teh jarang kasaba kuno sejen, ari lain ku komplotan maranehanana mah. Tapi ieu bet aya anu ngaliwat sarta bangun anu rusuh naker ku kituna karena nitah ka Ardasim supaya nyingkir ka sisi bisi ieu jalma-jalma teh aya maksud anu teu hade. Ku manehna rek disanghareupan bari rap manehna make targosna, baju kampretna dilaan terus dialungkeun ka Ardasim breh wae ngajeblag pakaian hideung nu digambaran lancah maung. Katinggalina ku Wijana mah ngandung harti lamun si Jaka teh ngajak tarung patutunggalan. Ku kituna ngagentak manehna nitah eureun ka Widarma sarta sina cicing di sisi. Geus kitu mah ku liwat Wijana kana tukangeun tangkal terus muka kampret sarta make targos maungna. Jang elek Wijana robah jadi si belang, jorelat ka tengah jalan terus nyamperkeun ka Karna nu keur ngajega. Atuh lain deui karena ngaranjugna lantaran sidik anu ngarong heap teh si belang anu kungsi patutunggalan jeung manehna di Tanjung Pura. Karuhan geus yakin yen ieu teh musuhna kalawan teu loba tatanya sabrut wae karena narajang dina jurus jongjolong notog. Wijana cingkrak dina gerakan hap-hapina hiu. Tenggelan kepang narek ngahancap pigelang tapi karena narik deui leungeunna kulawit diangkat ka luhur ngabarengan suku katuhuna diangsodkeun ka hareup. Duh! Jadi leungeun Wijana nu kabeunangan sret karena ngarobah kadudukan sukuna semu nyerong atuhu. Sok dituturkeun ku suku kencan ngabarengan ramo-ramona dina gerakan cara dinokrok dipake nyadek dipake nobroskeun iga. Wijana kacida ngaranjugna lantaran gerakan lawan teh sarimag jeung anu dipiboga ku manehna, tapi teu loba mikir gentak narik suku kencana ka tukang bari ngareundek dina jurus monyet ngemil. Hiu gedung leungeunna dipake neke ramo lawan anu rek nobros iga. Karena sanajan bari kekerepengan ngagentak narik suku kencana ka tukang ngawangun kuda-kuda saasal tadi sarta teu antaparah deui hiu jurus gugur gunung teh nyabrutkeun ngahanca kana sasarana anu geus nyampuk jebrod tumrapna ka Wijana nepi ka ngalengak sarta kuda-kudana pajengjar lantaran jurus lawan teh teu mis deui ngajebrod kana careham. Karena teu micen kasempatan hiu tenggelan ujungan geus moal salah deui rek niban kana sirah Wijana. Widarma anu nyaksian nepi ka ngaranjugna lantaran ningali Wijana nepi ka ngarempeyak sajleng-jlengeun manehna rek ngayakeun bantuan tapi ngadadak ngarego lantaran kabireungeuh ti jajalaneun anu arah ti Cisaat aya nu ngarong heap budak ngora hade rupa tapi sidik lain budak ngora anu tadi nganteur ka Cisaat. Palawargi sadayana lain oge anak jawara anu sepi tanding sudah lawan lamun Wijana kudu kabenangan ku tenggelan ujungan karena najan bener tadi teh rek sabak-bakeun ngagejret kana sirahna Wijana anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh ku kituna mah teng manuk teng anak merak ku kuncungan piraku we sagala wawasen nu jadi bapa teh teu nurun ka manehna. Tina hiuk angina oge geus bisa dipastikeun lamun tenggelan karena teh teu bisa dianggap enteng. Ku kituna teu loba mikir deui Wijana gentak ngawangun jurus orai kobra. Curelat kagigereun karena bari ngapadugkeun sikuna rek ngahanca iga burung. Tapi karena teu cileureun manehna rikat narik suku katuhuna bari ngarobah sasaran tenggelan ujungan anu tadi poos. Ngahiuk rek dipake ngababuk suku tapi orok kaya
Gerakan Wijana geus bisa ngungkulan nu jadi lawan sakilat narik suku katuhuna ka tukang ngabarengan gilekna awak semu nyerong. Sarta hiu Wijana ngasupkeun tenggelan dina jurus orai totog karena cingeus manehna rikat ngalalapkeun awakna dina jurus sero nyusup bari saterusna mah ngajorelat ka katuhun lawan. Maksudna mah rek ngasupkeun jurus Calade Noktrok. Ngan teu kira-kira manehna ngaranyugna teu kanyahoan suku Wijana geus ngangsod ka hareup saolah-olah rek ngayakeun panghalang pikeun nutup ruang gerak manehna. Ku kitu gentak ngeserkeun suku Kenca ngabarengan dengdekna badan kalebah Kenca ngan deui gerakan Wijana geus ngungkulan gerakanana. Leungeun Kenca Wijana anu diibaratkeun buntut orai geus ngajelebet manten kana daun celikana anu belah katuhu. Hiu jebrot. Beureub katuhu Wijana ayeuna mah geus teu bisa dihalangan deui ngajebrod ngahanca careham karena ti Kenca. Karena ngaguak deui lantaran carehamna karasa asa bengo maksud deh. Tapi bubuhan manehna teh dina hal daya kekuatan mah lain hampas-hampaseun karena masih tahan teu nepi ka ngajoprak. Malah waktu rek dipino ku jurus Tanjung Pura karena gentak ngajauh ka tukang dina jurus jeler kasaatan. Montong ngejat jaka geus meujeuhna ayeuna mah geura balitungan euy. Dosa-dosa Andika teh geus loba deuleu. Cek Wijana bari nyebrutkeun jurusna anu bangbaraan perbawa amarah anu geus teu katahan lantaran sidik ieu jalma teh anu rek mergasa nu jadi akina. Gagah sia nuduh teh. Nah naon dosa kaula ka Andika perkara nu di Tanjung Pura? Hahaha, geus pogoh Andika anu boga dosa ka kaula, geus wani-wani ngagagalkeun rencana kaula. Cekarna bari awakna kokoleaban ngagunakeun gerakan pucuk awi ketebak angin nyingkahan Panarajang Wijana anu taya reureuhna. Badan karena anu kokoleaban teh estuning hese pisan di teungeulna sanajan Wijana haban ngahujanan ku teungeulan. Halah, make mungkir sagala, na teu rumasa Andika geus nyieun rerujit dina kapait. Cek Wijana bari hatena mah lain deui kagetna lantaran manehna apal pisan kana gerakan lawan. Anu ayeuna mah tambah hebat tapi geus bisa dipastikeun yen sumberna mah ti dinya keneh. Ku kituna Wijana jadi asa-asa, pikiranana jadi museur ka karna anu ayeuna keur diparuluh. Heug nginget-nginget kana sorana tapi luput lantaran kadengena ngosom pangaruh ku targos nu dipakena. Tapi ari Panarajangna mah teu eureun gentak manehna ngaragragkeun awak maksudna rek ngagunakeun jurus babad alas. Naon? Tedengean teh dina kapait. Karena ayeuna mah anu ngarasa kaget lain dikieuna lantaran tetela si Belang teh nyaho kana kalakuanana dina kapait waktu ngajorag imahna Pa Asmita. Nah si Belang teh orang nang kapait kitu cek garentes hatena. Karena teu bisa terus ngumbar ka kagetna lantaran gerakan lawan museur kana sukuna. Melesat ngaluncatan badan Wijana bari satekah polahna jongkeun sukuna kana iga burung. Ngan bae sakali ieu mah Wijana teu eleh cingeus. Ku kituna gentak manehna ngakurimpalkeun badanna dina gerakan maung nangkarak karena ngaranyug dumeh sukuna rek dirampid. Rikat manehna narik dampal sukuna, tapi gerakan Wijana kacida cepetna dampal suku kana teh beunang dirampid bari sakilat Wijana ngakurinjal ngagunakeun tanaga injeman tinu jadi lawan. Akibatna kacida matak helok nu nempo lamun awak karna mah nepi ka ngagedebut sedangkeun Wijana mah crek bae nincak taneuh bari terus ngabedega hareupeun lawana anu keur nangkarak bengkang. Nah bangun rewas ngadenge nang kapait teh euy. Cek Wijana bari tegana narajang lantaran geus ngitung akibatna sanajan bener lawana teh keur dina kaayaan nangkarak. Kuat jaga kalau aku mah oge ngayonan si Belang mah. Cek Widarma anu ti tadi nyerangkeun. Si Belangnya ngaranna teh anu hiji deui meureun si Lancah Maungnya. Si Jajaka anu anyar datang ngajak ngobrol ka Widarma. Lain eta mah ngaran Lanihan. Tembak Widarma bari ngareret saeutik oge teu boga curiga lantaran ieu Jajaka teh teu nembongkeun buboden mumusuhan. Malahan Widarma teh asa-asa pernah papanggih
nganting di mana-mana nama jeung lamun dititenan tina pok-pokana nama jelas manehna teh lain batuna si Jaka. Karena anu geus hudang deui puguh we ngarandapan wiwirang anu pohara. Babakuna mah kapan harita teh keur disaksian ku Ardasim. Barang ngadenge ucap-ucapan Wijana tadi, manehna teu nembalan ngadon sat ngesat bedog lantaran pamikirna tetela si belang teh tingkat pangabisana teu bisa dianggap enteng. Ku kituna rek dilayanan ku gerakan bedogna dina hatena geus ngarasa ujub yen saha oge moal bisa nandingan gerakan kolecer muih atawa gerakan lancah maung tutungkusan ti ujung kulon menanggu guru tibah jagur. Hehehe, teu ceehan geuning Jaka ngadu peureup teh euy. Wijana kalaka ngahehe. Alah, montong kalaka ngebacot sia belang. Geura cabut angurana pakarangan dika. Layanan jurus bedog aing deh. Karena nyarita kitu teh bari malangkeun bedog dina dada bari geus ngarasa ujubna yen lawana moal bisa hojah deui sarta saheulaanan rek dijajal ku gerakan kolecer muih. Moal ka ngagunakeun bedog sih kaula mah. Pek geura gunakeun tah cocolek tarasi teh. Wijana bener-bener ngebrehkeun lelewa anu sugih kawani. Dina pikiran narek ngayonan jurus bedog lawan ku Lemor. Aduh, bal belang, bongan Andika geus wani ngusil kana urusan batur tarima yeuh. Hiya! Cekarna. Lain usil, Jaka, tapi kejadian dinangka pae teh sarua jeung ngondang kaula sangkan pipilueun. Alah, laga budiman teuing sia. Awas. Karena beri sabrut wae narajang rek ngicip-ngicip ketakna lawan. Moal waka ngagunakeun jurus andalanana. Heuh Jaka. Wijana nempas bari rikat ngareuneuh ngalepkeun badana dina gerakan monyet ngemil tahu. Ayahnya monyet ngemil tahu. Curelat kakatuhun karena patak tigelang karena dihancaku gerakan teke monyet. Aduh, karena ngegero bari ngejetkeun leungeunna tapi gerakan bedogna mah teu kaneg terus nyerepet ngatuhu semu nyerong ka handap. Wijana teu gugup ku ningali kolebatna bedog oge rikat manehna luncat ka luhur. Cekuk gerakan suku Wijana dina jurus tajongan sapu jagat temis deui kena kana gado. Karena ngegerung bari ngadang heula ka tukang sukuna ngajereg-jeg sangkan ulah labuh. Sedangkan Wijana geus nincak di tanah bari ngajega neuteub seukeut lawan. Seolah-olah siga nu hayang nembus lawan hideung nu nuntupan beungeut karna. Aduh, nya bener sia mah teh. Belang kurang ajar pisan deuleu. Karena nafsuna peuki ngudug-ngudug gado karasana asa nyengsol. Coba we ajar ku Andika Jaka. Hari bisa mah lelewana Wijana pikeun kana mah teu beda jeung nyemboran seuneu ku bensin. Pasti belang lain ngan saukurek diajar tapi dipejadkeun dada sia teh ku aing deuleu. Karena nyebrut deui naraja ngagunakeun gerakan kolecer muih. Wijana ngaranjuk bari kentak mundur ka tukang mireungeuh gerakan bedog lawan anu terus muih nyuruntul teu beda tibor anu deuk ngabejadkeun dada. Saha nu teu kaget atuh ku mireungeuh gerakan pucuk awi katabak angin oge geus matak jadi asa-asa ditambah ku gerakan bedog lawan anu apal bener-bener. Puguh ieu gerakan-gerakan teh ku manehna geus dipiboga sok sanajan menang mulungan oge nyaeta ti Ipah nu jadi pamajikanana. Ku kituna beuki gede sangkaanana yen ieu anu keuris sanghareupan teh ulah-ulah karna nganu jadi mang-mang teh eta we gegerakanana asa kacida hebatna tapi Wijana teu bisa nyangka ieu teh karna sabab bisa wae muridna Bah Bejo atawa Bah Jamrong anu baheula pernah dielehkeun nalika manehna keur jadi siruyung kawung. Mikir kadinya Wijana teu ngalobahkeun omong sat bae manehna ngalugas ruyung kawungna. Bedog karena anu terus muih ngudag sasaran teh dek wae dilayanan ku ruyung kawungna kalawan ngagunakeun gerakan lancah maung.
Mah dua nana oge urang ujung kulon gening. Budak ngora anu tita tadi keur nyerangkeun teh puguh ujug-ujug ngagerolirih puguh we tumerapna ka Widarma lain deui kagetna. Lantaran manehna mah teu apaleun kana gerakan anu digunakeun boh ku Wijana boh ku Karna teh. Sanajan bener manehna sagulung sagalang jeung Karna, tapi nu jadi kaget teh pedah ieu budak ngora teh beut nyebut-nyebut ujung kulon. Sedengkeun manehna baheula teh pernah ka ujung kulon waktu milu nganteur Aki Mursid. Ieu teh saha teh nya asa kantos penak ieu teh. Jaja ieu teh. Cek Widarma ayeuna mah kakara inget yen ieu teh jajaan waktu papanggih di ujung kulon. Mun teu salah mah muridna Bah Murtala, malah harita teh milu patutunggalan jeung Bah Jagur. Alah, gening terang ka abdinya. Ieu teh pamita lepat mah Widarma teh sanes. Budak ngora teh ingeteun ayeuna mah yen ieu teh baturna Karna nyaeta ngaranna Samaran. Nyata ngaran Samaran Wijana dina lalakon Siruyung Kawung. Sumuhun, bagi atuh ja. Cek Widarma bari ngagentak ngasongkeun cingirna ngajak pacantel. Pacantel. Ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman maksud teh. Poharanya palawargi. Atuh jaja nya kitu deui teh sirikna ngarontok bakat tingku ngarasa atoh papanggih jeung Widarma teh. Lantaran tangtu manehna bisa papanggih jeung Karna alias Wijana. Sanes nah geningan bet aya di dieu. Mohon tadina mah bade nepangan pauum di Cicapar. Namun Karna Wijana mah nuju aya di Cigasti, teras di bujeng ka Cigasti kengeng wartos di Paparta. Saurna Wijana nuju ka Panenyoan ka Aki Surdi. Di bujeng ka Panenyoan saurna nuju ka Cisaati. Pas tadi di Cisaati taroskeun Aripek saurna Wijana nuju ka palih dieu. Kitu ta lalakonna teh. Cek jaja bari melong deui kanu keur patutunggalan. Rupi Wijana anu mana ieu teh? Eta anu make pakaian belang. Widarma nuduhkeun ku rindatna. Duh, ari eta nu make gambar lancah maung. Eta mah si Jagalara. Kepala rampok kunang-kunang malang melintang jadi bibit rurujit. Cek Widarma. Karena anu harita keur jongjon ngulingkeun gerakan bedogna lain deui ngarasa kagetna mireungeuh lawanna beut ngagunakeun gerakan lancah maung. Anu memang andelan manehanana. Ku kituna gentak ngajauhan barang ret kanuduaan sidik pisan ayeuna mah yen nu saurang mah Widarma salaki Nyi Umi anu jadi adina. Atuh kanu saurang deui sidik deui teu kapalingan yen eta teh jaja. Jol teh wae dina hatena boa-boa si belang teh nyatana mah Wijana. Keur mah manehna teh tetela ngagunakeun jurus lancah maung anu moal salah deui tangtu menang diajar ti Ipah. Katurug tadi nyabit-nyabit kajadian di Nangkapait. Moal salah deui apanan tadi oge pokna rek ngayakeun balitungan. Kayak kieu mah aing cilaka yeuh. Aing kudu kuat ngejat samemeh bener-bener kanyahoan. Gerentesna Karna mikir kadinya seak baik karena teh lumpat teh sirikna notog-notogkeun maneh geus teu nolih deui ka Ardasim anu keur nyempod tukang ngentang ka Johar. Maksudna rek terus ka Gajah Ngambung rek minta bantuan ka anak buahna. Pontong kabur sia Jaka. Sanajan ngapak mega oge moal burung di udag deuleu. Bari beula saat Wijana ngudag karena anu geus melatang tapi orok kaya Wijana lumpatna leuwih tarik teu lila oge geus bisa nyusul. Ukur 2 kali loncatan jerelat jeung Wijana geus bisa miheulaan geus kitu mah karena jadi nekad jeung tibatan kabuka kedokna leuwih hade ngalawan ancur-ancuran.
sak ilat narajang ku bedogna. Wijana kentak ngareundeuk bari malikeun badana dina jurus monyet ngemil sarta sakaligus nyabetkeun dampal sukuna kana bincurang karna. Karna teu bisa naon-naon deui ari jedak bincurangna dihanca ari koleang kebut wae manehna labuh ditotog nepi ka nangkuban. Karena ngagerung bari ngaguring nyerek maksakeun hudang, tapi ngadadak karasa tonggongna aya nu ngadedetkeun ku barang teuas. Memang manehna ditahan ku ruyung kawung. Cicing sia, taya paedahna usik oge. Rek kumaha ayeuna? Hayo, Hoja. Hari hayang pubuk mata sirah Andika. Ceuk Wijana bari nyaritana pinuh ancaman sarta teu anta parah deui. Gerowak bae kana telegos karena berat dijamret satarikna. Bolonyon telegos. Kadudut tina sirahna ana breh teh pertela ngemang boled palawargi. Lain nulian puguh ieu pisan jelemana anu memang keur diteangan. Karena ceuk Wijana bari kentak muka tergos belangna. Jana. Ampun. Ampun Jan. Karena ngakentak nyuuh kana suku Wijana segruk wae manehna ceurik geus poho di kalalakian. Eukeur mah ngarasa wirang kanyahoan jadi kepala rampog, turug-turug ngarasa paur ku tindakan Wijana dumeh ti heula geus nyieun dosa mahala ka Nyisari sarta ka Ganjar jeung rek ngabinasa ka Pa Asmita. Karena teu sangka bet boga maksud nu sakitu nistana euy. Geus puguh jadi kepala rampog mah anjeun nepi ka tega rek nandasa aki kuring komo si Sari jeung Ganjar mah ku anjeun teh geus kabuktian di pahala. Karena Wijana nyaritana bari teu sirikna markatkeun maneh nahan amarah. Lamun teu mikirkeun kana kanyaahna pasuta katut maeroh anu geus dianggap inung bapa mah meureun karna teh moal dibere ampun. Paribasa hutang lara bayar lara, hutang wirang bayar wirang. Hampura Jan, hampura. Rumaos ayeuna mah nyanggakeun teh teuing najan bade dibeureum di hideung oge Jan. Rumaos kuring teh hirup ukur jadi rereged. Ceuk karna bari tonggoy nyuuh nyegruk merubutkeun cimata. Leungit we ayeuna mah dangong jago tandang jawara teh. Nu puguh mah ngalumbuk teu beda jeung kapuk ka ibunan, leungit budi ilang daya. Gening Surya eta teh. Jan, emut keneh kitu ka abdi. Ceuk Jaja nu nyampeurkeun bareng Widarma, lain deui kagetna gening musuhna Wijana teh gening Surya musuhna Wijana baheula. Palawargi sadayana dina lalakon si ruyung kawung mah karna teh ngagunakeun nami samaran nyaeta Surya. Ari Wijana harita ngagunakeun nami samarana teh karna. Widarma atuh teu kurang-kurang deui kagetna ngaran kadahuan gentak wae manehna muru ka karna anu keur nyuuh bari hatena ngarasa hariwang. Sok sieun Wijana lat poho teu bisa nahan amarahna. Jaja ieu teh geuning aya di dieu ja. Wijana gentak ngarangkul Jaja ngarasa sono puguh we piraku poho kamitra baheula anu baheula milu riributan waktu di ujung kulon. Malah bari jeung prungna patutunggalan jeung Bah Jagur. Ngahaja we Jan ka jurungku kasono di ujung kulon teh langsung ka Cicapar. Jadi tos anak sareng Abah. Atos apan mata nyusul ka dieu oge di wartosan ku Pa Uum. Mun. Wid ayeuna mah urang terus kagadog we lah. Ceuk Wijana terus nyarita ka Widarma. Widarma teu nembal ongko hate mah kacida ngarasa bungahna lantaran Wijana teh teu ngayakeun tindakan naon-naon. Kek wae kana tak-tak karna heug dicengkatkeun sina hudang.
tos we Kang Nana urang mulih we aya naman dikantunkan ku Kang Nana teh emak mah nangis wae Kang. Widarma nyarita kakarna jereg-jeg karena teh hudang terus nangtung bari tungkul teu wani nembongkeun beungeut. Katayap lempang digondeng ku Widarma sedengkeun Wijana geus miheulaan bareng jeung Jaja maksudna rek terus kagadog masrahkeun karna ka Pasuta. Sajeroning lempang teh telemek teu nyarek ngaran-ngaran anu keur megung nafsunahan amarah. Boro tadi namah geus gilig lamun anu rek nandasa akina kapanggih geus moal dibere ampun. Ari ieu kari-kari palakuna teh tukang es. Aduh. Palawargi puntennya yeuh. Kabujang nguronyong tukang es. Nyaannya menuju rame teh. Hapuntennya palawargi kumaha tuh da waktosna parantos teh nyekapan ieu teh. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun, mudah-mudahan bahan katampi. Ampun para nu kasuhun, wening galih nu dipamrih, hampura anu diteja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag bermios.